telepon Maple ya. Deket tapi ya. Kayak mana gitu. Assalamualaikum. Salam, ada kesaha? Ayo pemina alele sanes. Nya, sareng abdi yeuh. Henteu ieu. Aya kiriman. Awas skincare nya. Heeh, iya. Oh, iya. Kan gas ieu transfernya. Heeh. Ieu teh mangantekeun doang ngajajakeun. Nya, ieu Di jauh ban ieu. Di ditu di Garut. Garut. Oh, di Garut lah mapai sisi we ditu. Sisi legasi. Heeh. Yang jelas kitu nya. Ayo sok. Ayo. Naon ya? Makanya. Ayo. Aing ieu skincare geus datang. Bebebna hudang can ya wae kieu aing. Jam berapa sih? Tangan sugan Sugan sudang enak mah. Mana Sawah heula ieu na mangundang muli aing can naon ieu. Sawah nanu mana meureun. Ieu budak panguruskeun nih kabar. Sawah heula. Neng, ada jeung alele kumaha tuh? Yeh, duka. Orang alele na ngabohong wae. Ka Ngabohong? Neng. Kobong ku naon? Yeh, batur Neng teh hayang skincare. Oh, Malah ngaleungit coba tepi ka ayeuna. Oh, nemong-nemongeun beungeut sugan naon nemongeun sendal nu sebelahna atuh. Eueuh, ini kitu nya si lele nya. Puguh kitu batur Neng mantak. Ye, mending ge emang geus. Jeung amah yang naon-naon ge dibolikeun, boro-boro skincare. Mobil ge dibolikeun ieu mah. Dah, kana mah lalaki mah lolobana ngabohong wae. Bullshit teh bullshit cara bahasa Inggris mah. Nah, aman teu kitu. Zamana. Oh, bener Atunya bener, Neng. Beraku bohong. Mun hayang imah gedong pantona 100 kumaha ta? Bisa. Aman nogel heula bener ya. Iya, bisa jadi eta buset geus tebal kieu eta. Duit emang ieu jadi Duit. Teu nyaon dompet cendel, kandel ya dompet cendel. Cendel. buset, naon atuh ieu nu murah. Iya nu disebut kandel. Iya mah atuh jelema burung oge nyahoeun. Nu lagi aya 2. Iya teh nu masang tadi Bang Gope itu. Yeuh, anu masang teh Bang Kosim mah tarima, kelila beungarna. Da itu tarima karunya kumaha tuh bukan angka menpogaan angka gitu kumaha coba. Ini nyanyi tuh dulunya. Kasihnya nyanyi. Itu kangen aing kalau bobogoh. Aing buat
motor, pakai beli skincare aing. Nyeng, Aku naon sih? Mendingan gini mah orang jelaskan. jelas kenaon, udah mana kalau gitu. Lain gitu ah. Neneng mah orang udah kalau maksa. Oh guys, Bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan. Nyeng, tadi deui. Paling telepon heula yeuh ah. Bos Meng nelpon deh ya. Halo. Gimana mana? Jadi proyek. Raya sawarek digarapna. Traktornya 1000 kene bos. Jadi tuh balik gitu geuning mana teh gawe teh. Lain gitu bos. Kali mah mana kali gancangan. Ya urang di dieu di sawah ya. Moal bisa bos. Oke penting ulang tuh kayak mah. Tapi omongan ya. Siap bos, siap. Enggak. Aing padahal di imah keur nyantai. Iya boga bos tara ngontrol teh ngeunah teh babari ku dibohongan anak. Udah teuing papanasan juga di sawah teh itu. Naon yuk euy. Kedeng orang baca. Jasmine Beauty. Atuh ieu mah pernah teh awewe euy. Ieu mah pernah teh glowing teh ya. Usahanya. Tuh, di langit apa nih rezeki urang apa? Coba langit. Neng mah deui kana nya. Tanya, ayo. Sini nih, balik ya. cak, umbek wae. Rasakeun wae. Saya can pernah ngasaan tok amis pahitna buahnya. Terus masalahnya jangan aing naon sia. Ya nang maksudna tuh ngaregeta si nyeng ha. Terus nanya. Aing dan kitu le. Teh masalahna kitu. Ya si neneng asap menipu haiki coy. Mun bagi dua mah. Kayak gitu kan si nyeng teh buah aing ya nama.
aing ge paham si Nyai nggak boga sia. Tapi ku aing mungkin dia tempok. Pada boleh juga tuh. Guys, ini mah urusnya ke sia we le. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu. Non sih ah. Ada alele kunaon sih? Orang tanyakan kasihnya. Ai tadi alele kunaon amuk-amukan? Tuh nyaho tadi gaya amprok jeung Neng. Main amuk-amukan, Neng hayang ngajelaskeun, main mangkat wae bari amuk-amukan. Pantesan atuh jiga nu sewot. Hayu urang ka imah caritana alas na imah dah. Oh, aing mah kos kieu amat, aing mah nyeri. Pak, aing mah buat nyeri aing mah. Ngomong amun gak perlu nyeri aing mah. Tega-tegana si Nyanyeng ka aing teh. Kalau selingkuh tukangan. Geus palang eta mah aing mah nyeri kieu. Tali bisa butuh sih ya, bisa makanya. Goblok sih main teh kalau mereka tali. Aing ya kumaha diri apa aing lah. Sekapalang aing. Tapi di mana ieu? Bisi. Kiraku teh bang gara-gara awewe hiji aing kudu bunuh diri. Nya kasihnya. Tapi main gitu ka aing. Bunuh diri aing sieun. Bang gara-gara awewe hiji aing. Mahanya